Aya ti abi kalapa mah hoyongna sabasiki ka eta kalapana. Dua we kanggo abi sareng mamah abi. Ku abi dipeser sabarahaeun. Wios teu kedah dipeser, ku abi di bayaran wios. Mana pas nu boga duit wae tadi ge bukber nginjem ka urang jeung meuli sirop. Teh, duit mah gampang, bisa di ituan gampang gitu. Ya soe ku abi dibayar, alim ngarepotkeun abina. Ya tuh abi orang ngalah ka pangkeun tebak da. Aya nengna bade giring atawa di dieu wae. Ya soe atuh abi ngantosan di dia. Geus atuh ayu orang ngalah, kurang ngalana. Kurang ah ngalana. Geus kurang. Kurang. Ngope ka tuh kumaneh tuh di ditu. Heuh tuh ka. Ngajig Sana sakedapnya buru. Kan sakali ngantosan di dia. Duh, bingung urang euy. Aya teh disanggupan, gengsi urang. Aya disanggupan. Da kumaha deui teu bisa naikna. Coba ninggel di situ awewe. Ayo bebeja ka si Amir, keteh kapilaan ku awewe na ku si Amir. Coba nih mun kurang naikna, bisa duduh maling uing si Amir. Kumanya euy. Belah, urang minta tulung we kanu jalema anu ngaliwat. Anu bisa naik kalapa, keteh mun minta tulung kapangiheun ieu kalapa nu si Amir. Kumahanya euy. Belah kumaha engke we, nu penting mah menang kalapa jeung awewe gitu euy. Mayan gelis. Alhamdulillah euy, moal dicarekan ku kolot ayeuna mah euy, geus bersih ieu mah euy. Alhamdulillah. Ker, kumanya ieu dengan salana, kumanya ek balik ka lemur kikieuan era tuh euy. Astagfirullahaladzim. Naon itu? Berang-berang ya anu kitu sieunnya. Paingan we di lembur beak wae duit. Itu merenya. Ieun. Ih, eta naon eta botak huluna ge euy. Kudu bebeja ieu mah ka budak lemur euy. Ame ditewak, kudu na mah urang tewak euy. Ih, urang teu jadi euy. Ngalak-kalapan ge sieun ayeuna mah. Ngalin-ngalin kitu ih. Anu merek bebeja lah kasih odas ah. Kunaon maneh jiga nu reuwas kitu? Koe ngalak kalapa, ai kalapana mana? Aku naon jiga nu panik kitu, jiga nu tos ningali setan wae, mani bareureum kitu. Pantesan warga loba anu laporan kalenggitan duit. Urang bieu manggihan tuyul di kebun sampe. Pantesan wae 3 hari kapangker mamah abi kalenggitan artos. Tapi abi mah teu seujon da, duka ku tuyul, duka ku ade abi eta teh. Da soalna ade abi pernah kepergok ngadog di bumi. Bener maneh ngomong teh, nya burang-burang aya tuyul. Bener urang mah tah buktina ceulik urang, tah jeung irung urang. Duh, kumaha tuh? Wah, ieu mah kudu dicobaan di teanga ditu, si bohong. Penasaran urang mah. Atuh cobian da abi ge ningali tuyul teh kos kumaha tuh. Oh, jiga tuh teangna barudakna kumaneh kabeh nu leutik kayak nu gede. Teangna lagi kabeh. Aing deui di kitahan teh. Geus lah atuh. Woi, barudak kana dieu. Aya naon, Mang? Heuh sih ulah ngomong aya naon. Ayo we tuturkeun urang ke kuring bere duit 10.000 ewang. Ayo siap ari kitu mah. Yo pasukan, ayo ah. Sia mah tolol ek ne waktu ya ka mau budak laleutik. Kancek maneh. Erek nu leutik ek nu gede, pokona mah bawa sakieu geus aya. Aya urang ka ditu bisi kaburu leungit tuyulna. Geus lah terserah maneh teh mah lah. Neng bere ngiring mah. Hayu, tapi abi mah dipangkar we da sieun. Kia, erek ka mana? Tong milu. Matene waktu yul. Hei, ayo naon?
rame-rame. Ayo mah teh mana wae. Orang kasih CAB COD. Ayo mah kurang waktu jual. Emang ayat tuyul? Info sudah ke mana wae nya. Heueuh nya ke mana wae. Tuyul orang gebugan atuh lah. Ayo tuh. Ayo baik. Ayo. Oh, ayo orang gebugan. Ayo. Kalau tiket miluan gebugan. Yuk. Mana tuyul? Tuh. Wah itu tuh. Iya kita lokal potongan. Cicing ayo. Ayo udah beri lah. Ayo. Pepe. Itu Semua segera pe. ulah kai. Ayo itu murah. Anjing mah sok kebukan sok. Gabungan. Iya lain tuh yuk, iya masih Amir. Tinggal lihat tuh ku kalian di gebugan mah itu kembali kieu. Oh anjing apa anjing ganteng-ganteng kieu anjing sakatuh karobrong gitu apa anjing. Oh, da orang matinya suka telin mana mir anjing. Kunaon ulu mana botak atuh ayeuna mah. Hanya karunya ih. Oh nyata aduh nyeri. Di kebukan ini. Ngecek aing rujit sih ya. Ya iya di gebugan wae.